Anjing, aya nanti bagian papangi jeung si Ece eta Mas janjian jeung si Oding aya teh. Papangian jeung si Ece eta Kudu deula pola-pola gacor. Ngagelasar kieu udud kuat aing sabar panggil jeung si Ece eta Nah bayangan teh seksi, montok, putih, bersih kumaha pokona mah bisa dicerita-cerita ku si Oding 5 menit kemudian. Reka dia mau simpul teh ieu teh geus burit kurang teh janjian di ditu bisa teranda teh pek lah ini mah kasumpona temput lah kahayang maneh teh jam sabaraha ieu bilang teh sing gerak-gerak ka dieu tuh ding Put masih aja sok calikela teh gaya sok calikela dia orang badami heula ieu budaknya nagih janji Oding anjing salah ya itu salah si Ece teh geus ngomongkeun ka si Ece teh kumaha cenah kan ngobrol si Ece teh bahasa eta teh da bager teh simput mah bager teh kitukeun bener atuh bahenon hedot gemoy montok cantik gemoy montok demplon pokona mah Neng, aduh, si Neng, itu rencana Oding sanes, aduh jadi malu, rencana Oding sanes, oh iya, oh iya, abi teh empun, paling kaya se Indonesia, aduh, senyumna Neng, ayo, ayo. Ikut abang dangdutan yuk ya, mumpung aman situasinya yuk pada yuk Oh no. ya dah pada gini terbalik ibu teh aduh nggak kuat anjing mah anjing goblok si Oding anjing dengan nama waria jadah si Bagoy aing geus aya 1,5 juta anjing si Oding niat macam-macam ka ampun aduh jebani anjing barangna sarua gede deh semak berukah anjing awas si Oding ku aing